Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bersama-sama berdoa sebelum mengaji. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmatan wa taqula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca juga surat An-Nas. Lihat di tafsir Jalalain di belakang. Surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bersama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Urang dilogatan ieu tafsir Jalalain ku bahasa Sunda. Mudah-mudahan aya manfaat, aya barokahna. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Suratun Nasi. Bilih teu aya barisna, bilih teu aya barisan, sok di barisan. Anu peryogi lembaran-lembaranna aya payun, kecuali anu tos nyepeng kitab tafsir Jalalain secara utuh. Ieu mangga mah maksudna. Suratun Nasi makiyatun au madaniyatun. Barisan Sittu ayatin. Anu teu nyepeng kertas, teu nyepeng kitabna ieu aya di payun. Suratun Nasi ari ieu eta. Suratun Nasi teu kenging ngange eta teh dudunya mangke eta na khobarna aya dina lafaz situ. Suratun Nasi ari ieu nu dingaranan surat An-Nas. Suratun Nasi ari ieu anu dinamian surat An-Nas. Di mana-mana aya mubtada pasti aya khabar mubtada. Ari mubtada nyaeta kalimatna isim anu sok diropakeun, khabar oge nya kitu deui kalimatna kudu kalimat isim tur diropakeun. Suratun Nasi isim. Ciri isimna nyaeta diidopatkeun antara mudhof jeung mudhof ilaih. Suratu mudhof, An-Nasi mudhof ilaih. Suratun Nasi ari anu dingaranan surat An-Nas. Khobarna kapiheulaan heula ku sifat atau punaat. Makiyatun anu bangsa makiyah
makiyatun anu bangsa surat diturunkeun di Mekah au madaniyatun atanapi surat anu dilungsurkeun di Madinah. Dina tafsir Jalalain anu diciptakeun atanapi nu diserat sebagai karangan ilmiah ku Syekh Jalaluddin Asyuyuti, anjeunna berpendapat bahwa surat An-Nas teh aya nu nyebatkeun di Mekah, aya oke nu nyebatkeun di Madinah. Ieu versi tafsir Jalalain. Kedina tafsir Ibnu Katsir, dina tafsir nusanes mah wallahu alam. Makana ge tos ngaos tafsir mudah-mudahan aya umur aya yuswa sing dugi kana ngaos kitab tafsir nusanesna. Eta situ ayatin aya genep pirang-pirang ayat. Eta situ ayatin aya genep pirang-pirang ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Upami bade dilogatan mah qul a'udzu birabbin nas. Qul urang dilogatan dihartosan. Qul dicandak atanapi dibantun tina derivasi tina tasrifan qala yaqulu qaulan. Qul teh fiil amar. Fiil amar dina jurmiyah disebutkeun salawasna osok sukun dina tungtungna. Wal amru majzumun abadan. Keun we di barengan ku ilmu alat ge rumawi wajar jeung pantes keur mah deui tafsir Jalalain mah dibarengan ku ilmu nahwu sorofna, maka wajar jeung pantes ieu teh cocok diajar tafsir kanggo ibtidaan, kanggo santri-santri sapertos urang nu permulaan. Qul ucapkeun ku anjeun he Muhammad, hakikatna dawuhan Gusti Allah, asbabna melalui malaikat Jibril. Qul ucapkeun ku anjeun he Muhammad. Ieu ayat teh sigana kanggo sapertosna kanggo Nabi Muhammad wungkul. Ambil tina pelajaran usul fikih model kieu teh khoslil am. Khusus ka Kangjeng Nabi Muhammad padahal mah tujuanana kanggo sadayana kanggo umatna oge. A'udzu nyuhunkeun pangraksa abdi, nyuhunkeun panyalindungan abdi. Uninga panyalindungan pangraksa. Pami bahasa Indonesia nama balikeun aku berlindung. A'udzu nyuhunkeun panyalindungan abdi atanapi nyuhunkeun pangraksa abdi birabbin nasi kalawan ulangi birabbin nasi kalawan atanapi ku pangeranana atanapi ku dat anu mangeranana sakabeh manusa. Qul bejakeun atanapi ucapkeun ku anjeun he Muhammad cek malaikat Jibril, hakikat nama cek Allah. Sanes ka Kangjeng Nabi Muhammad wungkul tapi tujuanna mah kasadayana termasuk ka urang sadayana. A'udzu nyalindung abdi, a'udzu nyuhunkeun panyalindungan pangraksa abdi birabbin nas kalawan dat anu mangeranan sakabeh manusa. Pangeran di dieu teh umum, tapi upami tos disaranekeun ka jalmi berarti Allah anu
nguasai anu mangeranan manusa sok sanaos makhluk Allah teh seueur sanes manusa wungkul engke di dieu aya tafsiranana teraskeun kana tafsiranana khaliqihim tegesna anu ngadamel manusa khaliqihim tegesna anu nyiptakeun manusa aya ngadamel aya nyiptakeun aya ja'ala ngadamel aya khalaqa di dieu khalaqa khaliqihim tegesna anu nyiptakeun manusa bilih kirang jelas panginten gitu bilih kirang jelas saur Jalaluddin Asyuyuti ari Rabbin nas teh nyaeta khaliqihim anu nyiptakeun manusa wa malikihim jeung anu ngamilikan manusa mimna ngangge alif malikihim maliki anu ngamilikan sakabeh manusa upami mimna teu ngangge alif eta hartina nu ngarajaan di dieu mah ngangge alif malikihim khusyu tinggal dina kertas teh ieu geura aya keneh bila merugi tanah bari diajar kalogan khusyu ditangtukeun itu manusia khusyu ditangtukeun itu manusia bidzikri kalawan pitutur bidzikri ku disebut ku ditutur kalawan teh bisa dihartieun ku tasrifan karena ngamulyakeun tasrifan karena ngamulyakeun lahum manfaat pikeun manusia kade di anuan kata manfaat gitu lahum manfaat pikeun manusia intina dina ieu ayat nyebutkeun pangeran manusia teh sabab manusia teh mangrupikeun makhluk Allah anu mulyana padahal Allah teh nyiptakeun sakabeh makhluk surga neraka langit bumi wa munasabatan jeung munasabah wa munasabatan jeung munasabah masih kene bahasa Arab cek urang mah jeung kapantes jeung payus munasabah teh bil isti'adati pikeun nyuhunkeun pangraksa pikeun nyuhunkeun pangraksa min syarril muwaswisi sok barisan min syarril muwaswisi tina gorengna manusia anu ngacaukeun logatna min syarril muwaswisi tina gorengna manusia anu ngacaukeun anu sok ting kecuis fi sudurihim dina dada na manusia tegesna dina hate manusia aya sudur aya qulub qalbun geuning di dieu disebatna sudur dada sabab setan teh sok kucang-kucang dina dada di luar dada teh dina qulub mah moal patidaekeun terus dina nurani deui dina ruhani jadi aya sudur aya qulub aya ruhani tos we intina bejakeun ucapkeun ku anjeun he Muhammad atawa he sahabae jalma urang teh kudu nyalindung ka pangeran manusia ari pangeran manusia teh nyaeta Allah anu nyiptakeun sakabeh makhluk anu ngamilikan sakabeh makhluk fokusna manusia
kunaon eta di dinya dina lapad birabbin nas Allah teh ngadawu ku lapad annas sabab manusia teh dihususkeun ditangtukeun sok disebut-sebut supaya atawa karena ngamulyakeun Allah ngamulyakeun ka manusia jeung pantes manusia kudu nyuhunkeun pangraksa ka Gusti Allah anu osok nyuhunkeun pangraksa nyuhunkeun pitulung di antarana manusia sok sanajan makhluk nu sejen seperti hayam, orai, bangkong pasti eta teh nyuhunkeun pangraksa ka saha ka Gusti Allah anu payus munasabah di antarana nu jelas nyaeta manusia tina naon tina godaan tina hal anu sok ngacaukeun dina hate-hate urang nu mawi engke di dieu disarengan ku asbabun nuzulna kunaon ayat ieu lungsur dina harita teh dina riwayat anu diriwayatkeun ku Al-Bukhari prawina Al-Bukhari dina dina astagfirullahaladzim dina kitab Bukhari dina hadis Bukhari hadis anu diriwayatkeun ku Bukhari bahwa Nabi Muhammad teh dicarioskeun dina hiji waktu kena ku sihir uninga sihir di zaman ayeuna mah aya anu disebut santet telu kitu geuning cenah Nabi Muhammad kena padahal Nabi Muhammad teh dimaksum laras dimaksum naon artosna dimaksum dijaga diraksa Nabi Muhammad dijaga dimaksum eta teh maksana dijaga tina bertingkah laku anu awon sing emut kana pantauhid bahwa manusia teh sami seperti Nabi Muhammad sebagai rasul jaiz al-a'rad basyariyah geuning nabi-nabi kena ku sihir ku santet eta mah pikeun muhasabah urang teh ngitung-ngitung gitu Nabi Muhammad bae kena ku sihir komo urang kena kitu aya deui di zaman ayeuna sihir atuh kuku kapan minal jinnati wan nas tadi dieu nu mawi para ulama, para kiai, para alim ulama baheula nyebatkeun di mana-mana anjeun mungkeun aku sihir bacakeun meme sare teh kulhu falaq binnas. Laras kitu teh. Nya abi rek macakeun eta, tapi kade balik deui kana tauhid ulah tatagenan kana ayat suci Al-Qur'an kulhu falaq binnas. Ditarikan ku disim kuring teh supaya ngahaja bisi tatagenan zaman ayeuna masih kene seueur jalmi anu tatagenan ka makhluk sok sanajan di dieu kulhu falaq binnas hakikatna nama ayat suci Al-Qur'an qadim kalam madul sanes kalam dal tapi hakikatna qadim qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala maksudna ulah aya pikiran kieu dah di hiji daerah mah sihir teh kadang seueur keneh sok Bandungan kolot urang tuh di daerah anu mah loba sok seueur lelegot sihir tingkalayang makhluk manuk teh kadang jin atau setan anu entrep kana manuk eta arek ngaheureuyan manusia rek macakeun kulhu falaq binnas untung urang teh macakeun kulhu falaq binnas tah ulah tatagenan kana amal eta urang mah kudu tatagenan kana rahmatna Gusti Allah sing yakin kanu sok kudu apal kudu paham kanu sok ngaos tauhid mah tadi antawis turun surat An-Nas saha nu nyihir Rasul aya nu nyebatkeun namina Lubaid aya nu nyebatkeun Labid tapi anu tenar mah ngaranna teh Kilabid aya ngaran Labid teh di ayeuna Labid bin Aqsam keuheulun ka Rasul nu mawi
dina hiji waktu umpamana aya kiai ujug-ujug muryang atau ujug-ujug gering eta teh kadang-kadang tina ucapan dumatak simkuring ayeuna di dieu punten da ieu mah murojaah urang mah mengulang pelajaran anu geus diajarkeun sok sanajan memang aya nu can pernah pisan ngaos kana tafsir Jalalain sok ngemut cek kolot lamun maot lamun rek maot kudu maot heula lamun rek lempang kudu lempang heula lamun rek ngucap kudu ngucap heula dina hartos naon anu rek diucapkeun kudu dipikirkeun heula bisi mentak nyerieun hate batur ari Rasul gitu sok mentak nyerieun hate batur deui henteu eta mah malas kubeuleuh diriwayatkeun eta kilabit teh kapangaruhan ku Yahudi keheulun ka Rasul terus manehanana teh neangan rambut Rasul atawa kunaon bae alat di bulan-bulan di jampean mengadakan perjanjian dengan setan dan jin dijegurkeun ka hiji sumur cenah kitu dugi ka Rasul teh damang. Tapi ari Rasul mah nyaeta teh sumping malaikat Jibril sareng Mikail. Ya Rasulullah salira teu damang ieu teh asbabna kilabit diheureuyan melalui jin atanapi setan. Nyarios caket mastaka na Rasul eta malaikat Jibril sareng Mikail teh. Tos kitu mah diteangan aya Numawi di zaman ayeuna upami kejadian ayeuna muriah mungkin seperti itu tapi ulah tatakenan kana eta sing emut kana kodok sareng kodar Gusti Allah sadaya ge damal Gusti Allah terus ditulis di zaman azali pelaksanaanana disebutna kok kodar umpami urang tatagenan kana masalah eta urang teu iman kana kodok sareng kodar Gusti Allah sok kedeung-kedeung gering teh buah euy diheureuyan batur buah euy paneluh batur tah engkena ujung-ujungna suudon ieu mah mun saukur iktibar horeng Rasul ge kagungan sifat kamanusiaan al-aqrab basyariyah urang mah ngaos atanapi maos kulhu falak bin nas teh sejak niat ibadah da maos ayat Al-Qur'an masuk sanaosa ayat terang artina oge janten ibadah tos eta paham ieunana logatna moal piurang saurang ngan pedah kedah aya barisna tos aya hartina deui nya teraskeun aya 10 menit deui Malikin nas ilahin nas malikin nasi barisan sinna ditungtungna bisi jadi malikin nasu salah lepat maliki mudhof an nasi mudhof ilaih ari mudhof ilaih tungtungna sok dijerkeun dasar ilmu alat bahasa Arab teh jurumiyah teh nyaeta meneliti baris nu aya dina tungtung eta kata eta rumusna kitu malikin nas artosna anu mangeranan manusia ilahin nas tegesna anu jadi pangeranna manusia malikin nas anu ngarajaan manusia punten tadi beli lepat malikin nas di dia mimna tengange alif Syekh Jalaluddin Asyuyuti ente nyarioskeun apakah tiasa barisna panjang dina mimna malikinas atau malikinas tapi dina surat Al-Fatihah mah aya nu nyebutkeun maliki yaumiddin aya nu nyebutkeun maliki yaumiddin di dieu mah malikin nasi anu ngarajaan sadaya manusia ilahin nas
anu jadi pangeranana manusia. Tah di dieu upami diterapkeun kana fan tauhid tadi aya Rabbin nas, aya Malikin nas, Ilahin nas. Hek bade ditaros ku jisim kuring. Tungtungna ayat surat An-Nas teh huruf naon tungtungna sadaya? Sin. Sae teu ieu ayat Al-Qur'an. Anu nyebutkeun teu sae murtad. Anu cicing bae berarti eta bingung. Sae indah teu? Sae eta kelebihanna Al-Qur'an. Saha anu ngadamel siiran di Mekah baheula? Musailamah al-Kadzab saha? Nyieun Al-Qur'an cenah. Maruprek akur ditantang ku Al-Qur'an sok cieun saayat oge moal aing bisa. Puisi sanjak siiran. Alah teu satai kuku-kuku acan dauhan Allah. Saenya ieu nya sin tungtungna. Sok tingali. Ningali kana makna isi kandungan Rabbin nas ieu teh nuduhkeun kana tauhid rububiyah. Malikin nas nuduhkeun kana tauhid mulkiyah. Ilahin nas nuduhkeun kana tauhid uluhiyah. Kantos nguping teu eta. Anu sok dipelajari ku urang nyaeta tauhid rububiyah sareng uluhiyah. Semenjak simkuring masantren di Kalangsari tauhid mulkiyah can pernah diajarkan ku mama. Termasuk ku mama Khair Apandi di Manon Jaya. Di mana-mana saur mama eta tauhid mulkiyah dipelajari, diajarkan di Indonesia kudeta. Perang. Komo ayeuna zaman pemilu. Sabab naon teu aya deui anu hak nu ngarajaan anu mangeranan di ieu bumi teh nya eta Gusti Allah. Pamimpinna kudu saperti akhlakna para nabi, wali, malaikat, hakikatna Gusti Allah. Paham teu? Mulkiyah nu mawi pantes aya konsep khilafah tentang kepemimpinan. Anu rudet, anu ruwet, anu mata puyeng ka urang di Indonesia nya eta nyaritakeun tentang khilafah. Khilafah teh kepemimpinan. Siapakah yang pantas menjadi presiden Republik Indonesia? Tadi dia kabahas. Kunaon ku jisim kuring didugikeun ieu teh ayat Al-Qur'an wajar jeung pantes. Wajib didugikeun sok sanajan ada aful iman, lemah iman aya dina hate wungkul da teu bisa sim kuring ini ke Jakarta. Umpamana geus ulah panjang teuing. Rek naon ini ke Jakarta? Lamun teu boga ongkos jig lamun daek lempang ka ditu. Kacape-cape. Urang mah mungkur dina hate we. Jeung ulah sok suudon ka batu. Badalani janten kieu jumlah malikin nas ilahin nas upami dilogatan ku santri salafiyah ari jumlah malikin nas ilahin nas eta badalani jadi badal dua, badal teh jadi gaganti dua tina lapad Rabbin nas Malikin nas, ilahin nas. Jadi ngartikeunana kieu, malikin nas tegesna anu ngarajaan manusia. Ilahin nas tur tegesna anu mangeranan manusia. Sabab cek santri salafiyah di mana-mana badal sok dilogatan tegesna. Sok aya logona, kodena geuning nya tegasna teh sim kuring mah osok ku tanda titik dua. Eta mah kumaha dialek santri masing-masing. Terus aos sifatani eta lapad malikin nas ilahin nas teh atawa jadi naats duanana, jadi sifat duanana. Jadi ngalogatanana kieu malikin nasi anu ngarajaan manusia ilahin nasi tur anu mangeranan manusia.
nyipatan kana lapad Rabbin nasi tadinya. Cek santri di mana-mana sifat naat eta teh termasuk kalimat tawabe anu anut kumaha mimitina. Robbi dijaerkeun kadina ge maliki ilahi sok dihartian anu kang den cek orang Arab cek orang Jawa. Au atofa bayanin au atba bayanin atawa jadi atap bayan duanana. Eta lapad malikin nasi ilahin nasi teh jadi atop bayan duanana. Ngahartiekeunana kieu malikin nasi nyatana anu ngarajaan manusia ilahin nas nyatur nyatana anu mangeranan manusia. Atap bayan teh ngajelaskeun jadi sok dilogatan nyatana nyaetana. Salit deui wa udhiro sareng didohirkeun wa udhiro sareng dijelaskeun wa udhiro sareng didohirkeun ari dohir teh jelas aya 3 menit deui naon al mudofu mudofna mudof teh di dieu lapad maliki jeung ilahi ilaihi ma kana itu 2 badal ilaihi ma kana itu 2 badal fihima tetap dina itu 2 badal fihima eta tetap dina 2 badal teh ganti maliki jeung ilahi ziyadatun ari panambah ziyadatun ari panambah jadi mubtada muakhir tina fihima teh khobar muqaddam sok dilogatan eta tetep fihima eta tetep dina badal 2 anu maliki jeung ilahi ziyadatun ari panambah lil bayani pikeun ngajelaskeun. Jadi kata maliki jeung ilahi teh ngajelaskeun tina Rabbi. Mudah-mudahan aya manfaat barokahna. Saatos kieu saatos murojaah atau nepi sharing tafsir Jalalain mangga engke sadaya ngadeg ngalaksanakeun salat. Wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam bimuradi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok istri ngadeg kecuali anu atos bade ditambihan salat duha sareng salat duha niat namun fardhu supados ketingali beres kapayun gitu. Kapayun ya. Duha. Engke satos duha tadarus. Teras ka kelas. Upami tiasa mah tadarus ge kena aya anu mingpin. Kudidin. Tapi hancana mah masing-masing hancana masing-masing mung ame regreh didin kana mik gitu. Betul.